Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun seputar lebaran jelema sararibuk. Yuk orang simak bareng-bareng. Ti Syawal ieu komo nu geus kolot mah kudu rajin merenung di imah. Awak babaturan sia mah geus ka kuburan. Sia ge pasti moal kebal. Panyakit di sia geus ambalaya. Huntu geus tinggal 2. Ceuli starorek. Mata neuleuh Quran mah geus teu kadeuleut. Tapi nu lain Quran mah kadeuleut. Quran mah dikisi naon cenah kaduit mah weuy dijauh kae teh. Insyaallah eta si mata blon-blon tinggi mata. Nah, urang bandingkeun si anu mah babaturan sia nya mah paeh teh ku rajin salatna. Babaturan sia paeh ge tuh masjid nang nyana mushola nang nyana ai sia. Allahumma sholli ala urang gugus ya Allah masih keneh dipaparinan panjang umur tur sehat kumodal sehat tur iman. Alhamdulillah urang bisa kumpul gariu bongkok ngaronyok sakumaha biasa ngalaksanakeun thalabul nu sanajan disagedengin urang dulur urang, tetangga urang, babaturan urang nu keur bulan Sya'ban milu jeung urang babarengan ngaji nyana kuari geus aya di ditu geus aya di lembur asli ieu mah kan ngumbarakeun aya nu hayang gegeraan balik ka ditu ku sebab hutang ambalaya. Aduh, atawa pabajikan marah bae. Aya geuraga ditu. Balik ka lembur asli. Di antarana ieu nu ku urang rek dipatihahan. Hiji Hajah Halimah binti Haji Mesi Bitung ninggalkeun urang. Alhamdulillah kadua kali sabada urang ngalaksanakeun puasa diakhiri ku lebaran ditungtungan deui ku mudik anu ka Jawa Timur nu ka Jawa Tengah nu balik ti dieu ka ditu sorangan ka dieu jadi 5an. Wah nambahan boga kontrakan mangis ngipas alhamdulillah ya rabbil alamin jadi pinuh deui kontrakan menang 3 bulan balik ka ditu teu ka dieu teu mayar atuh baca-baca jelema. Nah, ieu urang karumpul deui nu di seberang Sumatera, Palembang, Medan. Alhamdulillah masih keneh ku Gusti Allah dipaparinan umur mah tur sahaluan urang bisa kapanggih deui, kumpul deui. Mudah-mudahan puasa urang bener-bener jadi ganjaran. Ibadah-ibadah orang di jero bulan Ramadan benar-benar ditulis sebagai ganjaran
sabada boboran urang mulayan deui nyieun lembaran nu anyar jang sampereun jaga tingkatkeun kuari ibadah urang sebab umur ge nambahan nu tadina 20 2 hiji nu tadina 50 5 hiji tadina 60 genep hiji nu tadina 70 di kuburan tambah di urang kuari alhamdulillah tambahna umur mudah-mudahan jadi tambahna ibadah tambah ibadah mudah-mudahan jadi tambah ganjaran kurang kepanggih ngaji urang puasa urang salat urang haji urang umroh urang maca Quran urang sedekah urang bakal kepanggih satungtung urang ngalaksanakeun ikhlas mun teu ikhlas atuh teu jadi ganjar boh salat boh puasa boh zakat boh haji boh umroh boh sedekah tutulung segala rupa mun teu ikhlas teu jadi ganjaran entah kurang di pemerintahan ke rumajihna ngabangun kepercaya orang jadi lurah camat jadi bupati gubernur kabelah dituna jadi presiden coba ge pagaweana ikhlas jadi lurah sing ikhlas digawe anasana asana di pemerintahan yang anu ikhlas jasa wahara jasa nu bantak hese neagan kiai nu ikhlas hese atuh kobo pemerintah ngan aya meureun hiji dua mah di pamarentah gen teu bok-brok kabeh di kiai gitu sarua geus urang mulayan tahun ieu mah coba aing ya deuk di ikhlas teh ulah aya buatan salian lillahi ta'ala lillah buledkeun ka Allah salat oh ieu teh diparentah ku Allah karena parentah Allah teu aya dorongan salian ti parentah Allah sugan ka parentah ku mitoha sugan ku pamajikan sugan ku guru ku indung bapak hiji we Allah nu marentah zakat Allah geus atuh ka Allah ngazakat sia diperintah ku Allah jadi karena Allah ngaji kadorong ku babaturan aing geus ngaji bae ka Cilaok aing can aing isin teu meunang ganjaran teu meunang tah nu ngajina kitu paceuna aing mah kos kitu balik los ngaji ge teu meunang ganjaran ngan cek Imam Ghazali moal bisa sekaligus lalauna geus urang minggu ieu teh ikhlas minggu hareup sugan setengah ikhlas minggu hareup deui tah kitu ke kebal-kebal mah ikhlas kos salat mimiti da mah sieun ka kolot 2 kali sieun 3 kali lah geus kolot-kolot aing ikhlas sedekah urang tah ka masjid hayang ka alam 1 juta hayang ka alam deh 2 juta hayang ka alam deh 3 juta hayang nyaho sih coba koing 1 juta 10 juta lu ikut deh hayang ka alam coba 100.000 ikhlas 100.000 aing ikhlas dah 100.000 hendak lamun boga duit 1 juta kembalian 100.000 ikhlas 50 kembali 50 mulai sini sih kula dek jariah yeungan ikhlas 50 ribuan aya 100an ada kembalian gini ikhlas sakit
aing jadi ke masjid mah 50.000 ikhlas, tapi kalau ka jahe mah 1 juta ge ikhlas. Lain ikhlas teh rada kadorong ku hawa nafsu. Susuganan kan di jerona. Susuganan nyana ka aing daekeun. Jadi ada di balik udang, di balik susu teh mah. Nah, belajar ikhlas teh lain pagawean leutik. Lantaran segede kiai nu udeng-udengna sagede roda beca. Tu gede amat. Vespa. Ikhlas hese ikhlas. Hanya wali-wali Allah lah anu bararisa ikhlas. Para solihin anu barisa ikhlas, urang nuturkeun maranehanana dicoba, urang usahakeun sebab nun teu ikhlas ban teu jadi ganja, wajin kuku baget teu jadi ganja. Mukhlisina lahuddin. Nah ieu urang mulaian di Syawal ieu komo geus kolot mah kudu rajin merenung di imah. Awak babaturan sia mah geus ka kuburan. Sia ge pasti moal kebal. Panyakit di sia geus ambalaya. Huntu geus tinggal 2. Ceuli starorek. Mata neuleuh Quran mah geus teu kadeuleu. Tapi nu lain Quran mah kadeuleu. Quran mah dikisi naon cenah kaduit mah weuy dijauh kana. Insyaallah eta si mata blon-blonting ge mata. Nah, urang bandingkeun si anu mah babaturan sia nyana mah paeh teh ku rajin salatna. Babaturan sia paeh ge tuh masjid nang nyana, mushola nang nyana ai sia. Babaturan sia mah tuh si itu dibantuan ku sia, si anu bejana ditulungan ku sia ai sia. Coba mulai yanti kuari masih keneh aya kesempatan. Nu geus mah salat ku salatna hayang kalem bae ku makhluk. Sedekah ku sedekahna hayang katangen bae ku makhluk. Cing coba mulaian coba ge. Mantak salat ti peuting gede ganjaranna ge lantaran eueuh nu neuleu. Salat udang, mandi, wudu sorangan di kamar dek hayang kalem ku saha. Hayang dek hayang kalem ku saha. Ja hayang kalem kudu duaan, minimal 2 jeung batu. Sorangan mah teu bisa hayang kalem, sorangan mal bisa kecuali ujub. Udah aya batur bae. Mentak hayang kalem mah salat sorangan ge. Bo, ngahudangkeun, udang sia. Deuleu aing ye. Eta geus udah naonan tau. Nu kuduna mah urang keur salat batur hudang, urang ngedeng deui. Saya mah bisi kanyahoan ku batur. Ieu ben teh dihudang-hudang kabeh. Geus sia teh kudu tahajud aing bae asal deuleukeun aing. Dah urang mulaian ku ari salatna, ngajina, sedekahna, urang lempengkeun menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang keur ngabahas masalah asyribah, minuman keras, miras. Nu tadina di Indonesia teh aman, eueuh nu mabok aya ge di pakotaan. Kadenge nu mabok teh di Grogol baheula mah. Kadenge mabok teh di Cililitan, terminal-terminal. Pusat-pusat perdagangan, kuari
di Kecamatan Marabok Ambalaya di desa. Ternyata di jero ibah urang nih. Bapak teu anak. Balik di Karangbolong tuh bisa ditanya. Orang mabok, masya Allah. Neku wakarep. Lamun di SD geus mulai mabok, SMP makaruh, SMA jelas. Negara urang kuari eker apung-apungan tepuguh ke arah, tepuguh arah deka mana? Lantaran gesekan-gesekanana pohara. Nah ieu calon-calon bupati nu kuari keur sarakola keneh nu marabok, engke kumaha nyekel nagara. Calon gubernur nu kuari jadi mahasiswa marabok, endeu kumaha engke nyekel nagara. Sakieu ge sakieu nu kuari nyarekel nagara rada deres oyag-oyagan nagara komo kahareup aya mau balik mabok mau balik nu ceramah kudu maka dahar ektasieun dan naonna masyaallah ceknya lamun teu ngadaro kitu teu pede atuh sia deuk nganasehatan saha goblok sia tah di akhir zaman mah masya Allah jadi usaha tungtungnakan dakwah teh jadi usaha. Jula mun urang ngadenge sebagian PNS ge anu marabok Ambalaya paingan teu beres-beres. Aya sababaraha bupati anu sok mabok termasuk gubernur. Pengamanan polisi jeung abrigna nu mabok Ambalaya. Atuh deuk kumaha kaditu kok aman-aman amat sih PNS mabok eueuh anu di penjara kitu keneh polisi mabok aya lain pengedar mah kurang kadengen aja aman-aman bae kitu keneh nu lain-lain ge ku araraman bae lantaran teu dilaksanakeun jeung ditegakkeun Al-Qur'anul Karim satungtung tenegakeun hukum Allah cilaka nagara oyag-oyagan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun kafirun dan lain-lain sebagainya. Mantak orang bersyukur ka Gusti Allah di Indonesia masih keneh loba jelema nu ngararaji ikhlas. Pondok pesantren salafiyah nu ikhlas, masyarakat nage sadar kalan ikhlas, pemerintahanana ge lah tamu ulah dianggap nu marabok menu balalener bae mudah-mudahan ikhlas. Ku ayana lobana jelema nu ikhlas, alhamdulillah masih eksis kondusif aman. Mudah-mudahan negara urang bisa ngahiji polisina jeung abrina masyarakat jeung pamarentahna kiai-kiaina ngahiji ulah pasalia supaya bener-bener karasa ku urang kemerdekaan negara urang sehingga urang ibadah bisa tentrem bisa aman urang bisa maca Quran tamat deui ge aman urang atuh bisa sodakoh ngabangun masjid bushola majlis aman urang bisa darariuki ngararaji ku sebab aman ku aman-amanan kayak urang bisa kawin deui tenang eta mah urusan huru hara di imah malah leutik teh urang tik teh lain nagara tah atuh lah paling ge peupeus piring dah gelas wajar kalau kos gitu wajar sapoe 12 piring pupus oh masalah boro-boro negara di iwah tangga bayar ribut teu betah di imah tangga komo negara batak sekali deui urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan Indonesia aman Indonesia tentram, Indonesia kondusif, sehingga
sehingga orang ngerasa rineh tentrem loh jinau adem ayem ngeunah segala rupa geja diatur ku Allah mantap atuh ka Allah we urang bebeja mun aya naon-naon itu da ieu mah lamun urang ngalaksanakeun hukum Al-Qur'an ketika aya jelema mabok urusanana kumaha tadi nagara nah iyalah dek diatur Zaid ternyata horenganan mabok panggil sidang posek manggil setelah dipanggil dibawa ke Polres bawa ke kejaksaan sidang di kejaksaan untuk dinyatakan kebenaran mabokna heueuh jeung henteu bisa dua rupa nomor kahiji ku iqrar ngaku nomor kedua ku syahadah saksi bisa dibenerkeun nya mabok teh ku pengakuanana atawa ku dua saksi lalaki setelah Ki Zaid ditangkap bawa ke kejaksaan diadili seadil-adilna tanya ku jaksa Zaid ya kamu ini diajukan oleh yang berwenang bahwa kamu adalah melaksanakan mabok tanda-tanda kemabokanana dibejakeun data-data setelahnya diproses ngaku bener geus tah asalnya ngaku mabok baru dikenakan hukum jadi encan ngaku mah kajunting yang ngaku kumaha ge ulah waka dihukum kena ngaku heula atawa nyana teh aya saksi dua Zaid diajukeun ke meja hijau kasusnya adalah kasus weureu kasus mabok setelah disidang aya dua saksi siapa kamu saya saksi Pak untuk menyaksikan pelaksanaan maboknya Ki Zaid siapa kamu nama saya Soleh ini Masluh oh Soleh Masluh ya Pak betul bahwa Zaid melaksanakan mabok di mana maboknya bejakeun tah eta teh geus jelas berarti Zaid ngalaksanakeun mabok hiji iqrar ku ngaku dua atawa ku dua saksi cukup geus sakitu ge lamun Ki Zaid geus ngaku bahwa nya ngalaksanakeun mabok aturan negara kumaha wa yuhaddu bi iqrari had Zaid dengan ngaku mabok Masya Allah tah kudu dihad ngaranna had nu kamari Zaid kudu dihadiane kudu dirangket hadul harhuri arbauna warakikin isuna tapi dijadikeun dina pikir kuari hadul hurri sama nuna 80 rangketan geus ku 40 rangketan ge geus bisa atau 80 rangketan geus masalah nah ieu nu bakal dijelaskeun ke di hareup antak walau ra'al imam bulughahu samanina jaza fil asah berbagai pertimbangan-pertimbangan nu kamari ku urang geus dibahas dijadikeunlah kuari hukum anu geus nyata 80 rangketan cara ngarangketna ke di hareup lamun ieu dilaksanakeun di Indonesia geus aman atuh kuari mah aya nu mabok bawa ka polsek nego beda ini lain hukum anu berangkat teh nego nah anu eta tadina urusanana 40 juta negosiasi 20 ya nego
Lego jalan tukang 15 juta. Ya hukum bisa dibeli. Iyalah Indonesia. Di Indonesia mah kos kita hukum teh bisa diamankan ku pembelian. Atau dek diamankan teu kudu dibeli, bebas bae. Iman teu kudu dibeli. Nah, berarti calon ruhak neraka polisi. Calon ruhak atuh lamun dek dilaksanakeun atuh. Lamun henteu lamun dibabaskeun ulah make duit. Berarti kan lamun bisa dibeli kos kitu akibatna engke di kepolisian teh aya proyek. Geus lamun engke mabok dijadikan proyek, kumaha carana masyarakat ieu proyek supaya ningkat. Di proyek atuh geus kos kitu mah tah kagoblogan polisi teh tidinya. Geus mah masyarakatna tolol bin goblok, polisina nu goblok. Masalahna goblok teh lainna naon nanganina make jadikeun proyek. Eta aing teu satuju saeutik-eutik acan aing mah. Sugan sabakatul hiber teu satuju. Tak jadi proyek tah. Tungtung nama atuh lantaran sepi proyek di kecamatan teh pemasukan kan rada kurang. Maka kumaha carana si itu coba nyieun lah mata-mata proyek. Mata-mata mabok dijieun man ku aing. Mun ku aing dicaritakeun Indonesia mah bok-brokna ge bok-brokna deui. Belah ditun bok-brok. Masih 2 jam ti bok-brok ka ditu. Bok-brok jasa tah. Aduh, lamun urang geus teu ngadoa ka Gusti Allah deuk kumaha. Mantap urang doakeun mudah-mudahan polisi jadi jara di tasawuf kabeh. Siapa seuri lain amin goblok meureun. Ku moal-moalna meureun. Deres bae tasawuf aja teu beukeun ka duit. Man ahli tasawuf teu beukeun ka duit mah. Makanya boro-boro polisi tuh kiai deh, unu tasawuf. Geus lah urang tasawuf balhur teh ngatuh mudah-mudahan polisi teu pati bareukieun. Kanaon? Masyaallah. Satungtung eta masalah teu dirobah kos kitu bae. Moal aman-aman di Indonesia. Encan proyek perzinahan, proyek perkorupsian, atau jadi proyek atau asal jadi proyek bagi semua beres. KPK ku KPK anak, jang nuntaskeun perkorupsian dijieun KPK, atuh KPK nage atuh korupsi di kumaha atuh. Moal bisa ke kajahoan mah cenah ki uci mah nyanyahoanan geura paraeh kiamat. Emang aing teu nyaho. Ayo nu kuari ngomong-ngomong ki uci nyanyahoanan cenah korupsi dan teu engke sia ku aing. Nah, ieu sia nu keur ngomong kan dia soekeun sia ku aing. Ayo sia emang aing teu nyaho ha. Parang sana. Nah iyalah nu mantak urang ngaji maksudna supaya ngerenyet sieun. Teu ngaji makan ngerenyet. Hiji urang jadi masyarakat supaya sieun koreng di dunia ge kudu dihad lain lalawora. Teu selesai di dunia lain berarti aman di akhirat dilanjut. Nu mantak angel ge engke urang persidangan nyidang saurang bae ge permabokan, perkorupsian dan lain-lain sebagainya angel saurang bae ge. Komo lamun ka ditu ngabaris jana datang ka anu barisan 1 juta. 1 juta kan di Indonesia ge tahun sabaraha teh cak Raden Umairah 135 juta. Eta penduduk Indonesia eta tahun sabaraha kuari ge sabaraha. Da tanya nu pangtungtungna sidang. Teu ge dican anggeus hiji ge angel jasa nu pangtungtungna geus nyana mah geus menta bae pan meureun ka malaikat geus lah ka neraka angel. Angel. Masya Allah. Bayangkeun ku urang ngantri endek. Nah gitu ngaranna ngantri endek berobat bae ge angel. Ngantri urang deuk nyieun KTP angel. Ngantri urang di kitu naon kitu ngaranna pelabuhan bae ge angel atuh komo ieu persidangan. Waduh angel jasa. Nah engke dirasakeun di akhirat. Hanya jelema-jelema anu istimewa lah anu asup ka surga yadkhulunal jannata bighairi hisab. Anu tadi hitung-hitung geus brul ka salaroga.
potongan kieu mah dadah. Sararinggi saudara. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Lamun lain aya fadl Allah geus pikumaha. Tak alhamdulillah urang sugan bae ku diukna di pengajian. Aju urang ngesang, kesang urang teh mawa urang ka sorga. Matak nu teu ngesang mal ka sorga. Kesang bebeja ka Gusti. Gusti, abdi kesang. Kesang naon sia? Kesang waktu ngaji di Cilongok. Jadi ieu kula saksi bahwa nyana ngaji kula ieu jadi saksina kesang geus atuh kebal teuing ieu mah ieu lamun nungguan itu geus beja kula saksina gitu. Sia kesangan kunaon? Lapar. Kayak ditanya, jaya anu untuk ngadengekeun ngaji kesangan bae. Di jero AC ge kesang. Saya nungudag-ngudag di jero majelis saya aman sakeun. Kolektor lah sakeun maldaekeun ka jero majelis mah. Yuhadu dihadzat sebagai pemabuk numantak dihad ku nagara bikrarihi lantaran ngaku bahwanya mabok had atawa had laki Zaid di syahadati rajulain ku saksi dua saksina lalaki. Kumaha lamun nyaksianana dua awewe terjadi. Kumaha lamun saksina dua awewe jeung hiji lalaki terjadi. Tetep bae dua lalaki awewe teu bisa jadikeun saksi. Kumaha lamun Zaid hanya sekedar kaambe bau anggur doang nu kos kieu. Adapun ngaku jan henteu saksi teu aya la birihi khamrin ulah dihad jeung teu meunang dihad ku nagara hanya sekedar bau anggur atawa Zaid gapanggih teh keur mabok saksi eueuh ngaku ge henteu teu meunang dihad atawa ki Zaid keur utah nah kapagi ku kanit. Nah iya jelema utah ye bawa ka polsek teu bisa dihad sakadar utah sebab mungkin bae nyana utahna lantaran kulantaran naik mobil utah mobil beda kan bulak biluk aja leng ya orang kampung lah tuh kan ya atawa loba teuing ada hardangder utah sarua teu bisa dihad kadu kos kitu mah. Masyaallah, orangana rapi di negara. Tuh, lamun ieu dilaksanakeun masyaallah, ku ari mah malah dilegalkeun. Kamari marada deres masih keneh ilegal. Baheula sanajan loba nu mabok tetep be sumput salindung ku ari kan dimimiti botol segede cingkir datang ke botol segede awak geus nyata-nyata ku ari mah disumput-sumput masyaallah. Nah lamun aya nu mabok kemudian teu diadili engke bakalna RT dipanggil di akhirat, lurah dipanggil, camat dipanggil, bupati dipanggil, gubernur dipanggil, engke terakhir Bapak RI 1. Kunaon teu dilaksanakeun, kok berat teu amat sih ngalaksanakeun hukum Al-Qur'an. Mangkani nyaho hukum Al-Qur'an teh seperti kitu, aju kuari diantep bae. Nah ieu pancena negara orang mah lain negara Islam, negara demokrasi, mayoritas Islam kunaon teu diterapkeun. Aya demokrasi mah teu ningali mayoritas teu ningali naon, nu penting mah pokona mah aya kesamaan. Atuh kunaon teu boga niatan aya ngarobah. Quran dibaca bahkan di musabakohkeun. Hanya dibaca doang mah teu naonan teu diterapkeun. Nah, ieu mah ngan sakadar supaya nyaho bae engke ge RT. Digaji henteu. Ngalaraka jojong. Nah, ieu nu bakal bahaya.
sakana kabejaan aiki ka bagat henteu mah pan ngeunah bae aja atuh mah nagara lain naon lain emang ngabejaan mantap ke di akhirat panggil aja uci siap bos nah ya yang tenang apakah pernah menyampaikan bahwa undang-undang Al-Quranul Karim bagi orang yang mabok harus dihad sangat saksina saha Haji Pendi tidak bisa jadi saksi tak adil. Yang lain. Malaikat nyahoan. Haji Mamun geus eueuh. Ya geus saksi. Betul eta mah ulah. Ayo aduh ikrari ya syahadatul rajulain. Kitulah ala kadar menyampaikan saksi geus ambalaya. Oh jadi pernah saya saksi ambalaya loba. Nah, jeung kiai-kiai anu sejen atuh geus pernah nyampaikeun mah urusan negara. Geus para kiai surga masyaallah. Aduh, murid hayang milu tidak ada. Dipilih heula tetap. Pilih. Wa yafi bi ikrarin cukup hadina pengakuan cukup jangan syahadatin jeung saksi saribah khamran nu nyaksian kana nginumna Ki Zaid sebagai pelaku nginum khamar cukup bae maksudna kumaha ye teu kudu diperinci-perinci Zaid setelah diproses ternyata dalam proses sanana teu kudu hese beleke nyana ngaku ya Pak saya mabok Pak teu kudu dirinci mabokna iraha kemudian mabok minuman naon mun obat kitu pel naon meulina di saha kemudian gitu di mana teu kudu geus cukup Zaid mabok Zaid bae teu kudu diperinci mabok mapelna naon ieu magadon yureib atawa gitu ekstasi atawa naon geus teu kudu mabok atau minum naon bir nyana vodka mensen dan lain sebagainya nyana teu kudu ngaku bahwa nyana mabok geus teu kudu meulina di saha ieu kemudian iraha nah teu kudu nyana bae geus sebab nyana nu katewak nyana bae masyaallah atawa nyaksian ku saksi anu nyaksian kana nginumna kana minuman Zaid minum bir aya saksi Zaid disaksian ku Soleh jeung Masluh cukup bae sakitu henteu kudu diperinci-perinci kumaha lamun deuk diperinci lebih bagus ngan keur carita cukup ge cukup bae ku sakitu. Adapun kemudian kuari dirinci secara detail atau lebih bagus. Ngan keur teu kuduna ge eueuh masalah. Wakila diucapkeun yustaratu disyaratkeun. Dalam pengakuanana wa huwa alimun bihi mukhtarun Zaid teh bari nyahun kana hatur eueuh pemaksaan karep dewek sorangan. Wala yuhadu halas sukrihi jeung teu meunang dihad dina nalika keur mabok Zaid mabok disaksian ku Soleh Masluh kemudian dibawa ke meja hijau kejaksaan setelah ditinggali Ki Zaid masih kene mabok ulah wakadihad sebab maksudna had supaya nyana sadar bahwa korenganan jelema mabok teh ieu kudu dihad jelema anu keur mabok kene deuk kumaha sadarna tuh geus disadarkeun heula sabaraha poe heula kena sadar nyambung heula ngomongna dedeleuanana kan nu mabok makan teh nyambung setelah engke geus nyambung sadar karak hukum dikenakeun sebab maksudna supaya tobat geus kulantaran nyana mun keur mabok ieu pangaruhna naon moal bisa tobat keur teu nyahona naon
maka teu meunang dilaksanakeun had ketika mabok. Geus dilaksanakeun had geus sadar-sadarna tina mabokna. Mudah-mudahan anak incu urang dijauhkeun tina mabok. Mudah-mudahan tetangga urang dijauhkeun tina penyakit mabok. Dulur urang, kawah urang dijauhkeun tina penyakit mabok. Terutama urangna mudah-mudahan dijauhkeun tina mabok. Bangsa Indonesia mudah-mudahan dijauhkeun tina penyakit mabok. Sehingga aman, polisi teh sebeleke, urang sebagai kolot naga aman di negara jadi tentram. Wa sautul hudud wallahu a'lam. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.